Ya, si Gejul geus bubar deui wae jeung awewena. Putus? Heeh. Ucul budak eta. Ampun teuing. Cek urang mah nya geus nyaho manehna teh jomblo hese ka awewe ge. Giliran menang awewe cek urang mah nya nu bener atunya. Cereugna anjir si Gejul. Sigana mah kudu ieueun dipancing heula. Cing heula kumaha teh? Eta geuning teh boga budak. Kosok dipancing ukut budak heula, tangko karek boga. Awewena saha nu hayekeun ka si Gejul? Pan hese. Saha? Bisa gampang. Lewat aplikasi naon itulah. Nu micet teh ning. Anjing micet cenah ieu. Terus si Gejul dipancingnya ku ublagnya. Heeh. Teu kitu konsepna binte. Budak sote bisa anjir ngukut heula budak. Atuh awewe mah henteu bi. Meureun ke pamajikanna si Gejul ublag meureunannya. Heeh. Aya deui wae ieu kalakuan. Bi boga deungeun di imah bi. Boga sop. Sop naon? Sop hayam. Sop hayam? Heeh. Kok beneran atuh sarana kencot ieu teh. Tumben ngesop hayam bibi, biasana ge sop taraje. Keluar menang anjuk, Oh, bae menang anjuk ya atuh da ngeunah we meureun rasana aya menang anjuk. Nya. Ngenta urang Heuh, sok loba ieu. Mun deui bingung ieu teh, Bingung kunaon? Masak hayam. Leroy kok sapi. Terus? Moal tadi adu, hayam jeung sapi dan jero panci. Anjing. Nepikeun kainya pipikiran ieu bibi aing. Please atuh bi. Pirakupan hayam lagi geus menang nyacagan beureunan. Sapi anjir geus tinggal bubukna pan meureun eta teh naroiko teh. Ampun teuing nepikeun ka dipikiran kainya ieu bibi aing geus jeprot deui wae anjir sirahna. Aing mah curiga aing mah. Da benar cek aing ge. Benar cek aing ge. Aya pakuan na sirahna lur. Bibi aing mah. Hey dulur-dulur kamonesan kadaria urang ngumpul seserian tapi omat ulah sok seri sorangan isi cenah cek batur jelema edam. Kerenang di mana? Biasa we jay keur main futsal. Nya main futsal di sawah mang. Nya atuh ngalah bancet di sawah mah atuh maki jeung nanya sagala deui atuh. Ke mana maneh? Tah meuli token ku si bibi motor listrikna paeh cenah. Ya tah. Budak rempak dititah ku bibi anu rempak kieu tah. Ya, lamun sapeda listrik pareum, nya motor listrik pareum, ngeusiana lain ku token hese teh kodir. Ya, ngeusiana ka PLN ka itu. Yuk ka PLN ayeuna. Yuk. Korek. Oh, sok. Nya Nah, gitu anjir. Gawean kali-kali mah nya ku aing budak rempak ge. Mang mentangin mang. Ning kesopana budak ieu ampun teuing kolot keur nginum. Kunaon ai maneh jiga hayam neleg karet. Tas di bengkel mang tas neleg kunci Inggris. Anjing. Kalau kunci Inggris ngarah naon kajai? Ami bisa bahasa Inggris mang. Terus lamun enggeus naleg kunci Inggris eta bakalan jago maneh bahasa Inggris. Ceuk saha eta? Cek mang gejuy. Parah anjir si Gejul. Terus kumaneh dihakan deui nya kunci Inggris. Itu teh mah ada si Gejul nu goblok nama ieu mah. Budak Cilepeung anjir kepatahan jiga kitu. Kok aing awas ya Gejul. Tukuna naon eta maneh? Henteu, ngumpul ya. Apa kabudak Mang Uta teh? Nu mana? Si Neng Ai geuning. Nya apal atuh kumaha deh? Ada yang bejaek dikawinkeun cenah isuk. Maknya bi
Kan karek asup SMA sih eta mah. Ih, pengadanya cenah beja kecelakaan atau teh budak. Anu bener bi. Heeh. Wah. Lain tapi eta kecelakaan kumaha nya? Katenggara kon. Itu di jalan. Lain teh. Bi memang konsep nama kecelakaan teh katengarnya. Tapi henteu di jalan bi. Ini aya wae bi aing. Ampun teuing. Naon gip? Jadi untuk Nya mang, bolong mah. lain ieu goyang. Oh, unger. Nya, mang ari huntu goyang kieu alusna dicabut atau disawer. Dirabot jeung sirahna nya guys ya. Atuh abi maot mang. Nya. Bae abeng teu nyeri huntu deui aya nih. Aya dirabot jeung huluna mah. Mun pan eta teh huntu gip. Nya lain penyanyi dangdutnya guys nya. Goyang anjir mun kudu disawer anjir huntu-huntu wae. Rempag aja budak ieu. Nanti si Ajay hungkul nu rempag ampun teuing. Bi, Yuk. ai bibi 2 poe ka hareup moal ka mana? Moal kumaha di? Orang rek ka Bandung. Heeh. Nya. Nitip imah. Nya. Sekolah bangsat geuning cenah aya namanya. Heeh. Terus omat teh eta nanti lamun hujan. Kenteng turun-turunkeun nya. Ajung, hati-hati di jalan. Sing salah nepi ka Tasik. Please bi. Pan orang teh teh ti Ciamis arek ka Bandung. Nah ngadoakeun kan saukur nepi ka Tasik ai bibi. Sing anggeus atuh meureun nepi ka Bandung. Ai ti Tasik ka Bandungna orang rek kumaha? Yah, karep teuing eta mah. Boa ebah. Ya aja tadi geus di mana deh? Ulin panas-panas kieu. Aja tas belanja mang di aku si mama. Meuli sanlek ka Indo April. Oh, gua di teh unai. Lain mang panas-panas kieu mah enakeun belanja ka ditu. Tiis aja ye ge tadi gogoleran heula di ditu. Gogoleran aja di Indo April. Nya, Tak umur akhirnya. Parah. tak aja era mang geura diseungseurikeun ku kasirna. Nya atuh Jay. Moal teu diseungseurikeun batur mah saha atuh nu daek gogoleran di supermarket. Lain eta mang. Kan aja teh eta meuli sanleknya. Tadina bungkusna teh bacan buka di sini. Oh, terus? Aja teh bebeja we ka kasirna. Nging dibuka di dieu we dan nu gegerohna ge mamah kewe dibukana di bumi. Tak aja diseungseurikeun geura. Era lo babatur mang. Lain Jay. Penting mah ngalah sampo geura Jay euy. Kaboboy sampo usum tiris kieu mah ngeunahnya. Nya angot di baturan jeung kopinya. Ah, eta geus Maaf. guys ya. Ah, keniknakan yang hakiki nu gitu teh guys, aslina bener tuh Jay. Benar. Ya aja ngalah mang. Emang Bapak aja yang melak sampah deh. Henteu itu air mang tamai. Da jam 10 ka ditu mah milik Allah mang. Anu gitu mah nyolong atau ngarana Puad. Anjing ieu budak ampun teuing. Geus teu kudu jadi lah. Teu kudu jadi. Geus ngadeang bitis aing ke mah.